Ieu mah lain kahayangan ogung-ogunge lobana keuna kakang ngadakwa cek teh banda teh nipu urang nu katipu ku dunia. Ari kitu mah aya budan lain katipu eta banda bakal nurungan. Banda nu diangkat. Mulai zaman kudu loba duit. Pret teh saling di mabalangsa. Aduh, musibah kedua. Musibah. Lena naon kang geus ngarti we. Kami sajam leuwih sing sireumeuh nya bitis we kitu urang. Ote ka rabeng aku we. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kalamihil qadim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa aidon Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azama maulidhi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa aidan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa qala Barzanji wa barza sallallahu alaihi wasallam wa di ayadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mumiam bidzalika rafa'i ila sudadihi wa ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Azza man ta'azzaza billah wa dzala man tajabaru billahil ajijil jabbar alladzi ta'azzaza bi izzatihi wa qudratihi walahul izzatu wal qudrat wa sultan
ala jami'i khalqihi wallahu yaf'alu ma yasha'u bi qudratihi wa yaqumu ma yuridu bi izzatihi fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-kiram saderek pengatur waktu pembuka acara anu puji simkuring dipia hormat sareng muga ku Allah dimuliakeun. Tekakantun ka ring-ringan Bapak aparatur pemerintahan Desa Pasir Dalem nu di sesepuhan ku salah sawiwa sareng-rengan nu sami-sami puji simkuring dipia hormat sareng muga ku Allah dimuliakeun. Masyaikhul kiram reng-rengan para sesepuh-sesepuh khususna di lokasi kampung Kebon Karet nu pada umumna para sesepuh-sesepuh luar lingkup lokasi didi nu caket anu tebih sepuh anom nu sami-sami saperjuangan sinergi simkuring demi menjunjung tinggi agama Allah, mengembangkan agama Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu sami-sami puji simkuring dipia hormat sareng muga ku Allah dimuliakeun. Masyaikhul kiram reng-rengan penghadir nutimin jahatil arba'ah bapak-bapak ibu-ibu sepuh anom nu parantos tiasa narampak hadir dina ieu lokasi nu mulia mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Pamudah-mudahan langkah urang sadaya sing ngajantankeun hiji saksi jaga di yaumul kiamah di hadapan Rabbul Izzati kalayan eta langkah masing kalebetkeun kana katerangan manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayahtua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaikhul kiram sahibul maqasid nu ngagadukan maksudina ieu ungi nyaeta reng-rengan jamaah Masjid Langgar Nurul Yakin nu parantos ngayakeun ieu riungan perihal memperingati Atabi Mi'emut kana wakos lahirna junjunan urang sadayana. Pamudah-mudahan ieu pengorbanan harta banda tanaga katut emutanana reng-rengan para jamaah di dieu nu diinfakkeun dina ieu wengi sing ngajantangkeun hiji saksi jaga di yaumul kiamah kalayan sing ngajantangkeun penghancur dosa-dosa marantanana, penghancur dosa-dosa ibu rama marantanana nu jadi syariat ngayakeun ieu riungan demi takdim wa takrim kana lahirna panutan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu secara syariat hakikat rupina munajat ka Gusti Allah. Pamudah-mudahan ieu para jamaah Masjid Langgar di dieu syariat memperingati kana lahirna junjunan hakikat munajat ka Gusti Allah. Hiji sing pada paranjang yuswana tur sarareha kalayan ngareureuh ibadah. Dua sing pada digarampilkeun milik rezekina kangge pibekeleun ibadah. Tilu sing disoleh-solehahkeun turunanana. Opat sing dilangkung barokah bidang tanina. Lima sing pada kaalan tercita-cita dunia kan tenang akhiratna. 7 sing aristiqomah rumah tanggana. Titik terakhir bila mana dipundut ajal kuno kagungan sadayana ya Allah tediwilah-wilah baik penghadir mudah-mudahan sing maut pada
nyana iman Islam amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sin kuring sakusadaya parantos tiasa patepang deui jeung ieu urang desa Pasir Dalem syariat patepang sareng ieu sasi Rabiul Awal tegasna sasi Maulid ngayakeun peringatan hakikiyah maha suci dugika alhamdulillah tiasa patepang laung patepang muka para sepuh sadaya nya mudah-mudahan urang patepung laung patepukang muka ieu singa jantenkeun cukang lantaran dihampura dosa. Margi sepuh sadaya ngahaja-haja mah hoyong tepang ke hese nya sepuh ai lebih banyak kitu teh seueur kaperyogian sepuh. Tapi alhamdulillah sepuh sadaya simkuring selalu kadang-kadang teu mulun Rajab teu Rajab musakeun sakali mah amprope jeung urang ieu sepuh alhamdulillah sing ngajantenkeun dulurnya ti dunya dika yaumul kiamah sabari pada ngengingkeun ridho nu kagungan para sepuh doa ibu bapak sadaya mudah-mudahan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah urang sadayana takdim dina ieu wengi nya kaping sabaraha itu 20-an nya wengi 20 dua hiji urangnya tadi antara saya 20 hiji sepuh saya alhamdulillah tos bade se eta kitu lulung sena kitu ka haji pada urang nawawi lulung sena para lulung sena beuki lamia kirang sare makan teu nasep lain beuki jaga beuki lamit teh beuki lulung sepuh mewah urang ka haji beuki kalau teh mun beuki liat tah lain kalau beuki teu kaupangnya gitu kita kaupan ngadahar lada kontan kadang-kadang biasanya ke mulang kali di kuah ke salah cabai wah aman gitu gitu ya tadi di sepuh sadaya nya kurang keureukeun atunya sanaos kurang tos pada loyo panginten para sepuh sadaya ngadiri kana pangaosan ngayakeun tadim setiap-tiap ayeuna DKM kadang-kadang langgar para sepuh sadaya mudah-mudahan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Urang sadayana tos dugi deui kana sasih bersejarah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan urang sadayana dugi ka luar DKM tiasa ngahadiri kana ieu acara nya ieu baningkunan baningku cinta baningku mahabbah kajungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da jiga sepuh sadaya upami teu aya maulid nabi sepuh sadaya wah kegiatan ibu-ibu teh da kurang gitu nya ari aya kitu mah maulid nabi ibu-ibu alhamdulillah aya kegiatannya ngademel bala-bala teh gorengan teh alhamdulillah nu nya buras teh ieu ngajekeun saksi ieu mah kiamat sepuh sadaya nya eta nu didamel gorengan nu didamel pisang kabahas pisang ulah nu didamel gorengan nu didamel pisang nu didamel bala-bala dijaga kurangnya dijaga bisi ku ucing bisi ku hayam leres tah engke mah eta ngajaga ka ulah bisi lebet ka surga bisi lebet ka neraka ieu ceuk eta pisang ceuk bala-bala ceuk uras engke mah eta nu ngajaga ka urang ari di dunia mah urang nu ngajaga ka eta adonan pisang adonan buras adonan gorengan bisi ku ucing teh kumaha carana asli mangga tinggal di aturan anak sepuh saya jadi tibaliknya itu nya kapan ya risuka urang ngajaga kana harta engke mah harta nu ngajaga kana urang
lamun seuk diinfakeun dina jalan hade gitu eta infakeun wah nunjungkeun bana mah kitu nunjungkeun mata dibahasakeun ge adunya gorotun wa anta mabrurun gitu ya dunia teh teu saya nu nipu urang nu katipu dunia lamun seurang teu bisa nasorut keunana eta ngan barahumul alhamdulillah dipimpin diri ku kasepuhan Kang Haji warga di Tarangan bakti ngawaro nyen bala-bala alhamdulillah gorengan alhamdulillah mudah-mudahan eta nu diolah atur ku ibu-ibu bapak-bapak setuju sing ngajikeun ngajaga jaga di yaumul kiamah bila mah aya kecilakan masih dijaga dijamin ku eta barang nu diinfakkeun dina yaumil amin subhanallah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah ia semata-mata cinta kajunjunan sabab seperti sadaya diwajibkan dilaksanakan thalabul ilmi alhamdulillah para sepuh sadaya rempong ieu di lokasi kampung ayeuna kitu kebon karet ngan duka ieu Kang Haji ieu rasa kinten yo akes mingguan dieu Kang Haji ya deh gitu iya ya sepuh sadaya ibu-ibu waktu semingguan perempega supaya ulang teh ngalubarkeun kewajiban perintah ti Gusti Allah ngagaduhan ilmu agama paling diperyogikeun ieu ulah dina muludan we rajaban unggul kamrek teh seueur teh penghadir bubuhan upana hade ulah ari bakal semingguan aboga teh aya upanan teh camah ada ulah bahaya sepuh sadaya sababnya pengisian rohani teh aya mingonan saminggu sakali aya bulanan sahriahan disebutkeun sabar sakali aya tahunan disebutkeun satahun sakali maulidan rajaban satahun sakali ari anu sahriahan kita sabulan sakali pengisian aya anu mingonan saminggu sakali tapi kanggo kaistimewaan hikmahna kautamian milarian ilmu mah kegewe teu benten sepuh sadaya teu benten antenan lamun teu hadir teh mah kana modal dajaban rugi banget eta mah komo nah sabab sapupan hade heeh kitu nya ari teu hadir imbalan hade gitu eta mah rugi banget diganya sepuh sadaya rugi banget nya makanya alhamdulillah di lokasi kampung ayeuna kitu Kabuan karet alhamdulillah sakit rempeng alhamdulillah iya paling diperjogikeun sabu saya milarian ilmu agama naon sababna sabab ke sabu saya setiap pun bidang gadah ku ilmuna margina sabu sadaya ningali pangani ka Gusti Rasul afdalul amal ala dhahril ardi sarasun di antawisna ari pangleuwih utami-utamina pagawean di muka bumi ieu nomor kahiji adalah milarian ilmu tuh nomor kahiji mia ilmunya kata udah kata toletnya waktu semingonan dengan Syekh Hamadan hadir ibu-ibuna bapak-bapakna KDKM hadir kalangan ayam pengawasan hadir iya saupang leuwih utami-utamina pagawean di muka bumi adalah milarian ilmu sabab setiap pun bidang tetap kedah jeung ilmuna tanpa ilmuna kaitna mardudun ditolak lompat ka tukang tani lamun tanpa ilmuna kena kana peribahasa tukang tani timul daki lamun kena ka tukang dagang lamun teu jeung ilmuna kena ka peribahasa tukang dagang timul hutang asli eta contoh tani nyecengkeun urang ayeuna pare tanur ngaranna teu jeung ilmuna 2,5 bulan cani berak bener wae eta mah aya mau bener cek pengetahuan ilmu pertanian tos mencapai usia dimulai dijajabkan 12 dinten lamina 15 dinten auran gubera hade timbulna ilmu kena ke tukang dagang teujeun ilmuna sanajan ayeuna kitu ratusan juta modalna bahkan tingkat miliaran tapi keuk matematikana kurang tepat wah
timbul kaituna tukang dagang timur hutan timbul. Tapi lamun jeung ilmuna perhitungan tepat dijamin aman. Kan tenang urusan ibadah. Urusan ibadah apek di Allah aya. Dur bedug subuh, hudang langsung ka jaman. Di jaman langsung abdas caitana dak nopek matos aya ngan kaca ilmu na bodoh dina agama baheula kudu indung jeung bapa didah ngaji ka mengkol ka panglajuan. Tungtungna jampe wudu teu timu. Nu akhirna topek geus aya jadi kacai hudang subuh lain wudu kadang-kadang tuh tinggal di cenah aki-aki rek mumah cileuk kitu bahasa. Sabab kekeh kedah jeung ilmu nah di dia. Kenon we nyeletuk deh kan. Layu euy deh kan. Layu deh kan. Kalau lupa deh kan. Nyeletuk deh apa sih demi ngeueuh. Jelas sebut sakit aja jeung ilmu nah. Ayeuna topik ti insyaallah aya gugah ayeuna kitu tengah wengi gidi ka jaman rengse abdas caitana langsung ka masjid tuh lantar teu jeung ilmuna nurut penting nurutannya batu ngangkat teh bae ngangkat ke diniatan teu panteu bener kadang-kadang cik budak tempo aki-aki ribut X6 ngajangkor ka masjid oh X6 bahasana gitu ya. Tapi orang kos monok jeung ojo caritana rek adus subuh teh lantaran teh jeung ilmuna lain adus paling rek cumplang da keukeuh ngaran-ngaran aturan wuduna disuruh wudu netepan kadah jeung ilmuna. Jadi makanya setiap bidang sepuh kedasan ilmuna tak peryogi pisan ilmu antenan ilmu agama mah luar biasa ngokok kang asli karena pengetahuan umum ge nya kunaon para saku uing pokan makan imang mokel batu lah asli kuring diwaris ku bapak sarjana darurat SD gitu sarjana darurat ban kiwai mah teu aku jadi RT acan gitu bejana gitu ban darurat mata tapi walaupun SD sepuh ku simkuring babaskeun ka pesantren aduh linggih di tanggung alhamdulillah sepuh walaupun seueur anu S1 S2 sarjana mingir asli kah mata jelas Allah tos ngajelaskeun ingkang surga yang surga lamun mulungan anjir karena agama kami insyaallah kami siap akan menolong bener Kang Haji asli mata kurang gaduh kurang kali ya di pasantren aya di dia sok jeureujeukeun dia sok kalau sana nah ulah hayu nyebur ka sakola lamun wakola leuwih hade bisa dirampung cukup sarupa bisi lieur teh mah nya kunaon da keukeuh Kang walaupun sakola ujung-ujungna naon coba hayarekeun deui ieu namun sekolah ngadutut ujung-ujungna naon duit nu jadi nakang PNS sok cek nanti ulah sabar per bulan 3 juta 3 juta sabulannya coba dikersakkeun ku Allah nu mencari ilmu agama dikersakkeun Omot dikalaku mah sabar sabeutimu 3 juta sajam sakit ayeuna sabulan cokot minim lah 20 panggung sumuyang begitu orang pagi mau pantau mereka beda apa 20 panggung tinggal kali enggak tahunan bener teh Kang sok astagfirullah atakeunna maka tatangawang itu we aduh cenah euy si ustad nu sakeun peuting liana ieu heuh cek teh dieukeun bae ngitung-ngitung rukana da mau dibere ku dewe gitu-gitunya heula tuh bibir sebut saya cantik juta teh Kang cit
Ulbojo kang bila mana bulan mora wayahna mesya tulang sapi 3 kilo dagingna 2 kilo sabaraha kacot can rokok pangabutuh menana kumaha mau balikan dus digigir-gigir dan ya kan di Allah lagi lagi berekin aja kan nggak kebiasaan gitu karena dus kesina paling gitu banyak banget Allahu Akbar rokok nyontak mau balik jawab nak gitu sote lamun dikesakeun laku seperti ajengan dina teu lakuna umpama teh aya tulisan di Gusti Kang sok juk anu kamautan seak kahuyeuh rek nanya PMS dibagi rokok sabaraha bungkus 2 batang kumaha kiai bungkus sekolah darurat Allahu Akbar sekolah darurat karena 7 KPRS rancung tuh kumaha kiai rancung dia berikut timbangan wah iya bapak ditinggalna aya camping aya lancingan aya kaeja aya rokok aya peci kasa dibikin KPRS ke kiai astagfirullah maka genah kalau genah asli genah terus terang ngan sok aya eta anak nu rabelegu nu kumaha dipilihan bapak cenah awu sampingna harade keur urang we ieu jeung nu cika jeung musuh ieu mah urang ieu tungtungna kieu teh kabagian ti anu aduh eta mah gagal nu hade mah lain gitu eta mah walaupun hade lantang ditinggal bapak ieu mah rek dibahankeun we ka bapak bagi keur aya 5 jam mah sok kiai aya 5 pasihan ieu mang kiai hatur lumayan ieu sarungna ieu kamejana ieu teh ka kantung bapak ditinggal bapak bantuan we sini ka bapak deui nah lingan kami we pasar di ka pasar karupana milihan kameja milihan sarung milihan peci milihan koko dongkap deui ke Pak Kiai hatur lumayan ieu apaan kalau yang atos eta mah akang eta mah da nu bapak ditokeun bapak ieu mah nu abdi maka ka bapak anu eta mah ade mah seueur nu kitu teh kamu deh bangun Allah teh kedua aja nih Kang Allahu Akbar lagi pabadi hese subhanallah jadi sepuh mata genah luar biasa sok jadi kiai ini ya omong lawan dia niatkeun salat nasakia pindah balik ka mana kiai mangka cenah kabeh mah kiai kurang diniatan kurang wangkon masih diniatan nampi pindah bagikeun kitu ya sawareh ada pulau ada ka eta sini luar sarwakeun sarwa deh bisa sarwakeun bodoh ting teh ka gitu kita merasa gitu orang jadi kiainya itu masih saya itu subhanallah mata genah kang jadi kiai asli teh asli subhanallah luar biasa PNS mangingki nglaut pe ka sakola kumaha cing kiai nangkring pe ngopi sugi-sugi teh ngerokok we sampuna mileh dah cair subhanallah jadi tapi kan nyontang kena kali coba sekian yakin mah teh kacontang pengobatan daya umah kadang-kadang menang kurban obat 5 ndak bagi tulang mah deengna dagingna maka geus saeutikna sakaya yang paling deeng dagingna teh saha
usaha lah masyarakat nah kalau kiai saya gitu ya apa kau mau ngeliat temannya nggak paribahasa dulunya gitu paribahasa atau gitu 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 ya aturan lama musa wajar atur nak gitu untuk pakai sisirikan tahu lah nanti juga ngatur gitu nya kalau untuk merek benar milaraan itu milaraan itu merek saya benar waya sebut saya Allahu Akbar. Alhamdulillah sebuah simpuli kieu teh para urang makan syariat galak bapak asli syariat. Kumaca galak nah yang apal? Abdi berikut ke Betawi pasantren kan berangkat enjing jam 2. Dugi kalau kasih pasantren jam sabaraha jam ayeuna sore laporna reup sare lang. Ingat kalau mur akhirna epet balik deui jam 5 tos di bumi deui. Aduh, saya kata bapak, jangan kakek, jangan kasih daripada dewek gablek anak mau ngaji menikah modal os. Asli di asli itu serang, di bisi kampung tanya apa gue lah, apa kau ini? Itu hari apa? Simpurinya nahate. Iya bapak punya, padahal waktu hari tak buka budak laki dan gini wing. Cihate. Nulis kalau cuma lainnya bantunya boga anak sok orang jeung rumah make kehidupan masa dewasa itu atuh komen di tamu waktu tukang harus usaha itu harus usaha ieu ari uing kurang molor eta ngaji eta tapi walaupun kurang molor alhamdulillah yakin kang haji euy senteh Allah cair eleh beres aku we jeung batur kang kumaha akurna batu samping BHS kuring bisa samping BHS itu kadang-kadang pamerek itu pernah diberek pernah abdu dionangkan ke Pasir Kutub Cibuha nah DKM lah tukang bisnis di Jakarta gitu Jakarta Kalimangsa bila mereka sokui ini ngabagikeun sarung gajah dulu sadaya anu hadir di pasihan kiai mah BHS cek hati itu kebagian hati gitu ya tiap hari mah hati mahnya nah akhirnya naik panggung cek kuring disebut alhamdulillah pada kami ketika ngabagi sarung mah di Pinang pos di amok nak ke masjid ke madrasah mahmud di kalajo film gitunya alhamdulillah ngan kacek sarupa di pada KM abdi kebagian wah kebagian gini dingin langsung kontak ke panggung itu orang asli asli ya gitu ya ilmu banyak sebut saya ilmu luar biasa makanya ulang sebut saya iya kan gak ada murang kali sok jelejehkan karena ilmu agama terus kalau pengertian di mana we lah lingih nah tuh di ilmu juga oke tetap ngajar ilmu wa Allah geus dijanjikeun Allah. Oh, dia sebut saya. Mudah-mudahannya para marulan kali sepuh sadaya anu dialajar ngaraos mudah sing enggal baparin taufik jeung hidayah amin. Gedinya ulah disapertikeun ngadorong mobil modal. Dari kuat. Bapak inu ngamodalan terusan ari budak mobil. Ribu mah. Kan ribu kudu sapertikeun ngadorong mobil hirup nya ngadorong teh mijina wungkul hadir mah lanjut terusan nah mudah-mudahan ieu prasepuh sadaya anu geus kaalaman ku simkuring sapuh saya mudah-mudahan pala putra ibu basadayana anu galing di pasantren oge di sakola mudah-mudahan geus bergendengan ulah cuman sakola dua kola kelak utama kiwari eta mudah-mudahan amin. Nah, sajalur ngabere solusi gitu supaya anak itu ayah sedotan kalau jangan ibu jeung rama ka urang kali mudah-mudahan sebut saya hadirin masal muslimin rahimullah ieu ring-ringan para jamaah kampung ayeuna itu kebon karet ngayakeun peringatan Maulid Nabi banding ku cinta mahabbah mikat dedeh kajunjunan dugi ka cek paribasna diaya-ayakeun nu daya diayakeun anu tos aya diulahkeun tujuan supaos ayeuna laksana ngayakeun peringatan lahirna junjunan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ieu semata-mata mika dedeh mikanya mahabbah kajunjunan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simkuring saku saya sok emut ngariwayat kata ji luar biasa. Allah urang ngariwayat sekedap di zaman kapungkur aya istri mahabbah kajunjunan baniku mahabbah kajunjunan saku saya teu aya belaan poe di oboran, teu aya belaan hujan di payunan, teu aya belaan leueur di teukan, selalu dongkap mahabbah kajunjunan ngahadiran kana pamosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu saku saya kayung kali mangsa aya di jalma di jalan ieu mah awe ieu hayang we pulang anting teu aya hujan aya ngaliwat halodok sumawona leueur kan diiteukan poe belaan di oboran carita rek mahabbah panas nyi bade ka mana nyai teh akang abdi teh bade ngadongkapan ka madrasahna Rasulullah bade ngarasakeun talabul ilmi eta hidup nyai belaan hujan di payungan belaan poek di oboran belaan leueur di teukan kunaon aja teh kaulah bade kumikan nya mika cinta mika dedeh mahabbah kajunjunan cenah kaulah teh akang laras aja teh laras abdi mah demi Allah sumpah kana kamuan bohong anjir. Nah, make bohong cenah demi Allah abdi. Coba bener-bener anjir nih mika dedeh, mika cinta mahabbah kajunjunan Rasulullah. Coba buka cadar anjir. Kan kamu dicadarnya. Untuk boleh ganti cadar, sacawe bubur ganti gitu. Bingung eta istri teh. Lamun teu dibuka bisi dianggap bohong mahabbah kajunjunan. Lamun dibuka deke gue mahrom dosa. Akhirnya bulan emutan tak istri buka entong dah kamu yakin mahabbah kajunjunan dibuka buat cadarna terus akan tos dibuka kieu piwarangan abdi yang terang we sok lajengkeun ka perjalanan tutupkeun deui ngalajengkeun perjalanan dugi kau dimaksar pangosan Rasulullah dugi kabubarna rengse mulih deui anak kaumina wawartos kaboyo kacarogena akang abdi di perjalanan nemek bisa dipegat sapa panjang abdi mahabbah kajunjunan mahabbah kana pangosan Rasulullah nemek abdi di perjalanan dipegat kumaha lajeng kumaha nya ka abdi teh akang piwara muka cadar bebe ya isi kapungkur mah coba isi urang sok beja tarakan euy di pasar ngicipan besar kualakeun sege di iswe nya wah bahar bebe ya kasalaki gitu akhirna kumaha atuh nyi jawabna wabdi teh akan dibuka we dasar anjeunna lamun anjeun teu dibuka eta cadar anjeun bohong mahabbah kajunjunan abdi teh akan bingung teu dibuka bisa ka bohong mahabbah kajunjunan rek dibuka deui teh gue mahrom nah akhirna abdi teh aduh emotan teh kitu kade nya pilihan terakhir abdi dibuka we cadar teh tos dibuka aipek teh lajengkeun ka perjalanan abdi teh ngajengkeun perjalanan akang kitu di perjalanan ceuk carogena wah lamun kieu cara badeui pamajikan teh nyieun siasat unggul rek ngalaksakeun ngahadiran ka pengajian teh bati ngareun bobogohan di jalan teu sakina akhirna kumaha akhirna geunah pikiran aing rek ngadurukan dina hawu paranti ngadam roti tos nuhai cenah ageung langsung disawan nyi ka dieu aya naon akang laras anjeun teh mahabbah kajunjunan pangangahadin ka madrasah Rasulullah
belaan enak hujan di payungan, belaan poek di oboran, belaan leer di tekan atau rek ngaran bobogohan sabda di lapan punyai. Jawabna akang demi Allah demi Rasulullah abdi teh bari kumahabah abdi mah akang mah keur utang sanes ka abdi nyi bener-bener nyai mahabah ka junjungan coba akang rengset tuh ngadurukan citakan roti wanita nyai manguncakan kalebet eta kejauhan lamun nyai teu wantun berarti nyai bohong mahabah ka junjungan lamun nyai bener wantun kalebet angkanya berarti nyai yakin nikah cinta mahabah ka junjungan jika gitu asli sadaya kumaha isi akhirna cira isi leres kali teh leres pisan nih langsung cira isi bismillahi tawakkaltu Allah terus dilebetkan kata haud Allah untuk aku suruh aku akhirnya tekati ngawi kata isi teh diantos-antos kira-kira saja mana kira-kira siang-siang nah gitu tuh nah kira-kira supaya dia kira-kira bahasa kira-kira saja mah gitu waduh jempring kayak kamana ya ente pucat ente kecil ente guak ente toek langsung misal nyi jempring waduh batin iya tinggal ruhak majikan bingung dirinya eta pamagetna waduh deui iwati kudu angkat ka Rasulullah akhirna cogena berangkat ka junjungan gancang cerita dugi kau dimaksud langsung aya naon jang muncak urang mah dan Rasul abdi teh gaduh bojo selalu dongkap ngahadiri ka madosa juragan bani kumi ka mahabah ka junjungan teu aya belaan poek di oboran leueur diitekan poek di oboran ayeuna panas di payungan selalu bojo abdi teh juragan Rasul tah kali bangsa ayeuna megatku pameget di perjalanan cek eta pameget bener anjeun mihabah ka junjungan jawabna leres pisan wah bohong anjeun make bohong cenah kakaula cenah cek pun bojo abdi bener anjeun leres pisan coba cek eta pameget lamun anjeun leres mihabah ka junjungan coba buka cadar anjeun cek pun bojo abdi aduh aya dibuka ieu teh bermahrum teu dibuka bisi saka bohong mahabah ka junjungan nu akhirna pilihan bojo abdi dibuka we cadarna tah dan Rasul langsung mulih ti dieu panosan wawartos kabli kalujan carogena saperti name bieu ngagalantang ayeuna kitu perjalanan nah cek abdi wah ari kerjaana pun bojo teh eta mah mahabah teh mimana nyeun siasat hungkul bating tujuan mah rek ngadon bobogohan nah akhirna abdi ngahurungkeun ayeuna paranti citakan roti tos ruhai luar biasa rohaina ceuk abdi nyi beranjeun mahabah ka Rasulullah coba lebetan durukan aina hau plantingan marapi lamun nyai teu wantun bohong mahabah ka junjungan lamun nyai wantun berarti nyai yakin mahabah ka junjungan gan Rasul tos digitukeun ku abdi ceuk eta pun bojo abdi pokna bismillahi tawakkaltu ala Allah jeblus lebet kareta durukan anu saeueuh hae teh ku abdi disaura teu nemala dikitu dikieu teu nemalan batur ieu anak mitoha teh tinggal ruha dan Rasul abdi tos kieu kedah kumaha atulah jawabna eta gan Rasul hei amang muncik bahasa urang entong ringrang entong salempan asa bener mahabah eta bojo anjeun ka kaula entong burning seuneu dunia seuneu akhirat dia mah panas di era langsung anjeun sawan bojo anjeun akhirna reng sekolah terus ajar Rasul langsung mulih di saur bojona nyi ka ngawal hadir keluar ini bijil tina durukan ari pek rambut saheulai teu aya anu kaduruk amuan aman di ngawitan amuan luhur sampai aman
Subhanallah. Iya baniku mahabah kajudina. Subhanallah. Makanya sebelum saya mudah-mudahan mahabahnya para jamaah Masjid Langgar Nurul Yakin Kampung Kebon Kai mudah-mudahan iya seperti ngajantenkeun hiji riwayat istiata amin ya Allah ya Rabbal alamin subhanallah eta cenah saya lu tersebutnya ngawangkong setengah jam asli leuwih malah karek ngawangkong ngadongeng oi sang TV kari urek pang oi awak terus lajeng sebesar ya Kanjeng Rasul selalu dongkap maulid ngayakeun perayaan laki Rasulullah dongkap Rajab selalu mengadakan kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah non margina sepuh seraya atuh begitu mah jung bulan sepuh seraya luar biasa sepuh seraya junjunan urang teh sepuh seraya Nabi Adam bahkan cek sapalina aturan sepuh saya di 2000 tahunan deui ngadamel ieu alam dunia kateu eusi-eusina nur angkeun tos didamel ku Allah tos didamel ka makanya sepuh saya Nabi Adam lingih di surga melanggar aturan Gusti yen teu meunang ngalah bohong kan dari dius dirinya di surga melanggar saha pangheulana ngadahar bohong istri maka beda tepina kumaha tepina beda meureun duka diajul duka ditaekan teu nempokeun kuring teh ka hajeueun itu nempokeun meunang teh bohong nu akhirna pangpayuna nya newak eta buah langsung dipesek ku bojona Siti Hawa langsung Kanjeng Nabi Adam turun langsungnya dituang pas dituang Siti Hawa mun bojona pangpayuna nuang kumahirna Kanjeng Nabi Adam dipangker nah dirinya ke depan nuang lantang dipayun Siti Hawa mah nah akhirna cek Allah wahai Adam anjeun melanggar aturan kami akhirna reuas can nugi kenapa tuangan Siti Hawa nyomek kana dada akhirnya jel buah dada eta buah surga kenyal pamagat ada pangker nuana jel duka dikoro akhirnya dia dilok laki pangker eta nuana pamagat mah oh mata kesalikeun jalma bela bejar sirah melaan buah kenyal surga bener buah bejar jelema bejar sirah melaan aing tempat satpam hareuk lagi aya ka gagawe tapi lamun ciri buluh kadang-kadang teu salikeun eta ciri kan dua di luhur teh ciri awak lakinya ciri istri ari ciri pamaget mah dianap dua teh contoh muslimin nah isi pamaget kan muslimin tuh iya muslimah istri nah ciri eta kamu aneh maka buaya siran alamatut taknisi nyenghol dua nada alamatut ada kiri gaya kedua nasujana ciri na awek nyenghol dua nada ciri lalaki nah gaya kedua nasujana ada ciri itu siapa gitu si ibu nyapa penasaran beres deh nah ibu tasok ayak pedah musanglir paling jadi dua sanglir rata sama dua tuh gak masalah diaturan dipatok muslimin muslimat dekatnya so yakin ciri kata sama rugu mah dak baningku anjing baningku mika dedek mikanya mau jadi guru ka anak buah mematahan ayo belak ayo pinter bener tuh ya sebenarnya anu belak kesel 30 ini suka kepada
si inget di mana-mana ayo nangtung alih ngaranna kan kitu urang kana kuat teh di mana wah alih-alih ke kembun ora kira sia di sama baik di patahan di mana-mana ayo nangtung alih tungtungna kata budak teh beunang gini leumpang aya tangkal aya listrik nangtung buat tangkal wah alih alih jadi kasawah itu terus can aya kacang ngarunan oh iya ali teu salah denang tuh bener teh ngan hampir salah pasti penting sarek jeung bapakna mana naon aduh ya ali teh jawab raja samping bapak lain ali eta mah ceuna eta mah sepidol mah bapak nangtung jero sarung gitu kan dia ada ahli udah mungkin itu bahasa disarupa-sarupa ya bani buat tabulah bani kudu bani punya anak buahnya itu kamu rangkali santri mata kaje kan umur itu ulah akhirnya begini ayah ke harus memaksa sekali biar rokok diberi bambu supaya betah lu genahan ngawur kayak gitu supaya genahannya supaya istiqomah tumaninah bukan ngawur nah gitu pada sepuh sadaya lajeng sepuh sadaya Kanjeng Rasul selalu dongkap maulid ngayakeun maulidan dongkap rajab itu rajaban masyaallah atuh istimewa luar biasa Kanjeng sepuh sadaya tadi diusir tadi dia akhirnya melanggar Nabi Adam ya langsung dirinya obat ka Allah sabar tahun obatna sepuh saya aya nu ngingatkeun sapalihna 100 tahun sujud ka Allah ayat di nuliskeun 110 tahun sujud ka Allah eta teh sepuh saya dosa tina sarupa ngala dua kong ari urang sabaraha rupa kang dosa duh urang banyak itu nah akhirnya tos 100 tahun sepuh saya cek Allah wahai Adam cangkat anjeun akhirnya Kanjeng di Adam cangkat langit brai di langit ayat aksara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saudara biadab ya Rabb pangeran Abi Gusti itu ayat jenengan sah diremehkeun jenengan Gusti beda mun aya wa asyhadu anna muhammadar rasul jawabna insyaallah ya Adam hadza ismu itu adalah jenengan incu itu aja oh nu padahal namanya hanya di atas tulisan hanya di langit terus diremehkeun jeung maksud asyhadu an la ilaha illallah maka dulu di setiap masjid langgar dijadikan karena figur Allahu Muhammadun nah tidak mengambilnya tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh ininya si horentenya belajar ayat Nabi Adam ada dua angkene semuanya tapi nur kasih kamu Allah nah ini seperti akhir kamu ada seperti saya kan Rasul berhubung di pangkerwe di keluarga anak dunia maka disebut Nabi akhir jangan makanya dengan la nabiya ba'da jadi Nabi sabatos kanggo Rasul eta cakeun aya sok ngaku Nabi dia mah goblok eta mah haji rek lamun kieu mah uing boga gelap dicentangkeun datang budak nama duka untung teu boga dek haji kan ngalamun ka haji deh jadi pernah cabul sebenarnya rupa-rupa dasar di dunia begini rame ya subhanallah ulun baiklah bang rame orang itu mah rame di dunia saya pusat tadi dia sebut saya ya kunaon isi Rasulullah atuh rek ieu kumaha Kanjeng Rasul mah
Nemek dikandung ku ibu Siti Aminah sasasi kadongkapan ku Kangjeng Nabi Adam saur Nabi Adam ya Aminah tuh he Siti Aminah ida wadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan saya pasamihi Muhammadan Aminah jenengan ku anjeun jenengan Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin titelna adalah khairul bariyah saya makhluk Gusti subhanallah. Ya saudara. Namanya sasasi dikandung dongkap Nabi impian Allahu Akbar. Iya. Dan berarti muludan saya aguna mau dibahas. Ulah imam muludan tengah bahas muludan. Ini kelab ilmu balik di mana? Nya kumaha ilmu balik GWK jeung mau mulan nawang tukang pertikahan. Ya lu kan gitu nggak bahas, ini mesti naklu, kau sih mana huri bahaya ya. Supaya kena patokan, wajah lu bisa betal kalami, bakor, ini agak makom ini ya bahaya. Tak saya dengerin, uang bahas lagi kan lah. Jadi kurang kalamun balagun kayak gitu, lu tinggal bahas saya ya, supaya tidak kena masa kalamun balagun gitunya. Ucapan paling enak, nah mulai nyebut saya bisa. Ulah perselisihan halang kontel. Sasi kahiji ngadampak sasi kadua ibuna Kangjeng Siti Aminah nyimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Idris sarukan Nabi Idris ya Aminah tuh he Siti Aminah ida wadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya di patuangan saya pasamihi Muhammadan Aminah jenengan ku anjeun jenengan Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin titelna adalah sahibur risalah anu magana pangkat utusan. Subhanallah. Sasi kadua ngadampak sasi katilu ibuna Kangjeng Siti Aminah nyimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Nuh sebagai Nuh ya Aminah tuh he Siti Aminah ida wadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya di patuangan saya pasamihi Muhammadan Aminah jenengan ku anjeun jenengan Muhammad sabab Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin titelna adalah sahibus syafaat anu ngagaduhan syafaatul udma pertolongan anu luar biasa. Maka Rasul ngajelaskeun Kang aksiru alayya fa innahu wasilatun bil maghfirah. Aksiru kedah nyeurkeun anjeun kabeh alayya ka kami salatan kana selawat. Maka kana sanyak mantra sama salat ka kami teh wasilatun ngajadikeun cukang lantang bil maghfirah kana dihampura dosa. Ini ya sahabat saya. Tuh tos tilunya jenengan sami Kang Aceh benten titelna khairul bariyah sahibur risalah sahibah safaah benten. Pan ulang mah Kang Haji bingung. Pamajikan geus bulan alaeun pas sore bingung keur buat ngaran. Patagok-tagok di pamajikan lain euy mah lamun dikesakeun budak pulang awe sapi ngaranna. Ngaran euy sebelah tong aya 3. Gaduh tebak tilu aduh lieu. Jeung lamun dikesakeun pameget sahat dinya. Ngaranan kurang ke Jang Asep belah rekam ayat 2. Oh, kurang bingung. Ibu Kangjeng mah teu bingung. Tah jenengan kada Muhammad. Tiela ti kamu tinu kabungan kieu ti subhanallah. Jadi sebenarnya sasi katilu ngadampak sasi kaopat ibuna Kangjeng Siti Aminah nyimpen kadongkapan ku Nabi Ibrahim sareng Ibrahim ya Aminah tuh he Siti Aminah ida wadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan saya pasamihi Muhammadan Aminah jenenganan ku anjeun jenengan Muhammad sabab Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin titelna adalah sahibul wasilah anu ngagaduhan cukang lantar cukang tan dihampura dosa teh cukang tan lebet ka surga teh subhanallah.
Sasi katilu kaopat ngadampa sasi kalima ibuna Kangjeng Siti Aminah nyimpen kadongkapan ku Kang Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail? Ya Aminah tuh he Siti Aminah idawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan saira pasamihi Muhammadan. Aminah jenengan ku anjeun jenengan Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin. Titelna adalah sohibal abimah anu ngaran sifat agung. Sasi kalimat ngadapat sasi kagenep ibuna Kangjeng Siti Aminah nyimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Musa. Sarta Nabi Musa, ya Aminah tuh he Siti Aminah idawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan saira pasamihi Muhammadan. Aminah jenengan ku anjeun jenengan Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin. Titelna adalah sohibat darjati rohiyah anu ngaran derajat anu paling ulum nu paling luhur. Subhanallah. Teras-terasannya sepuh Kangjeng adongkapan ku Nabi ngawurkeun dengan sami Muhammad ajak benten titel. Allahu Akbar. Sepuh ari bojo urang atuh nuju ngandung sok kadatangan saha? Hah? Urang malain pada kadang-kadang heuh maghrib. Kaget kalau kayak itu kan sekaya di makieu tuh belah tongong aya anu hayangan buah budak teh dasar baru tahu badan nu asli nama Kang Haji syariat anu maparinkeun urang kali teh lain buk eta mabuk Indonesia dawe sok jam sakitu sadana buk nu asli mah saat nu maparinkeun urang kali teh ibu buuk anu aya lebet kolor si bapak mati buk eta nu aya sasi kagenep ngadampa sasi katujuh ibuna Kangjeng Siti Aminah nyimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Daud. Salukam Nabi Daud ya Aminah tuh Siti Aminah idawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan saira pasami Muhammadan. Aminah jenengan ku anjeun jenengan Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin. Titelna adalah sohibah anu ngagawan pituduh yang paling tepat. Subhanallah. Terus-terusannya ibu Nabi sepuh Kangjeng Nabi kandung sasi ayeuna katujuh ngadapat sasi kadalapan ibuna Kangjeng Siti Aminah nyimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Salukang Nabi Sulaiman ya Aminah tuh Siti Aminah idawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan saira pasami Muhammadan. Aminah jenengan ku anjeun jenengan Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin. Titelna adalah sohibal fadilah adu ngagaduhan sifat agung. Sasi kadalapan ngadapat sasi kasalapan ibuna Kangjeng Siti Aminah nyimpen kadongkapan ku Kangjeng Nabi Isa bin Maryam al-Adra. Salukang Nabi Isa ya Aminah tuh Siti Aminah idawadoti di mana-mana anjeun ngalahirkeun ieu janin nu aya dina patuangan saira pasami Muhammadan. Aminah jenengan ku anjeun jenengan Muhammad sabab ieu Muhammad putra anjeun dipaparin titel ku Rabbul Alamin. Titelna adalah sohibal utmah nu ngagaduhan sifat agung. Pasapan sasi dongkap setiap sasi Nabi ngawaris jenengan sami jenengan Muhammad. Subhanallah. Sepuh seraya namanya itu luar biasa ibu. Istimewanya Kangnya Kang Haji sasi Haji Nabi Adam sasi kedua Nabi Idris sasi katilu Nabi Nuh sasi kaopat Nabi Ibrahim sasi kalima Nabi Ismail sasi kagenep Nabi Musa sasi katujuh Nabi Daud sasi kadelapan Nabi Sulaiman sasi kadelapan kan Nabi Isa. Nah saya adalah kudu katalah Kang Haji teh nya kunaon katalah bilih bojo teu tolam eweh tu maros ka urang. Coba Kang Haji
gerapok caitakeun hasil ka penting teh berkat wa ingking itu jawab itu lah Pak Haji aku pingin Kangjeng Rasul teh gitu mah nuju dikandung ku ibuna Siti Aminah sasi kahiji kadongkapan Nabi Adam sasi kadua Nabi Idris sasi katilu Nabi Nuh sasi kaopat Nabi Ibrahim sasi kalima Nabi Ismail sasi kagenep Nabi Musa sasi katujuh Nabi Daud sasi kadelapan Nabi Sulaiman sasi kaselapan Nabi Isa pun bojo angkat jempol wah teh cuma-cuma inti suamiku wah kayak gitu mah toinya biasa we nganu inget teh buuk we wah gagal eta mah eta mah buuk mana gitu selinganana Kang Haji eta mah itu gitu rengsek Kang putra urang ge pun bojo kadang-kadang di kandungna sabahang salapannya bahkan Kang bangsa urang bojo urang sapalina aya nu 10 sasi nu 11 bahkan anu satahun Kangjeng mangan salapan sasi di kandung ku ibuna bojo urang salapan sasi gujang ka dunya dilahirkeun ku pun bojo urang kumacing bijilna normal nya juara makan anjing juara eta juara sok diburu tara kurang Kang Haji euy buru kurang ulah acuh saena mah Kang Haji eta teh ulah wakana gelar orok teh samteu kurang langsung kusuan tenaga antarang cepil katuhuna sambut cepil kencang suanten koma eta tujuan supaos pangbayuna lebet kana mana urang kali adalah kalimatul tauhid sabab upami kamu jeung warna Kang Haji adan dibengker ka parian eta teh cenah kabayuna lebet kana mana urang kali ada ku iblis eta rahasia coba ari urang Kang Haji kalau kali itu hampir rata-rata ngadanan ke hampir sesak mah pulang gape di bumi mereka aku tuh kali Bang mus beres di bulan gape mana bana mana laki mana ada kan oh campur ada bukti Kang Haji kayak mah lain heureuy sama deh biji timbul ngapain lantan pangpayuna lebet kena mana urang hati iblis baingan urak teh balang kawara udah langsung karena mana tuluy kapungkur orok ngaranna tias ieu katuangan bakrum heula ku ibuna kitu kabulna nembe sok ayo gerak mah ieu nasib buat aya nama digaheung laku mama kitu kabulna ayeuna ya kitu aya teu aya ayeuna maka murang kali kapungkur saja terlepas haji nurut nutruk kayu bapak bejana mabung di bapak tadi laki lain terus dikeun aya motor bung di bapak goblok mata ya urang teh bener geus kana mana ieu diam sareng bener teh dieu si oreng teh Kang Haji Allahu Akbar Kang Haji nu surat ti adangan teh gujak ulang kali ka dunia nomor kedua di make angin ageun nu ti mata kabahayakeun tatangkalan mata kareuhas sunah adangan deui di make hujan ageun nu ti mata kabahayakeun galang-galangan mata raja sunah adangan deui di mana-mana aya jalma keur ngada abrag-abragan mata sunah adangan ulah disapertikeun ngaranna orok omah abdi mah ya kunaon sabab lamun disapertikeun ngadan orok kirang bara Allahu Akbar ge can bees bubusi geus rompang tiru nya kunaon ameur ditampilin atuh kain teh ngaranna sada lain kitu Haji kieu upama aya mah paling itu rubah pemikir nya aku ping kurang ngancek urang Gusti abdi maksa ngadangan jamin keur ngada di bumi itu duka saja kalau bumi ada
tong lu tarik teuing ka komokan sombak tak sober batu gitu biasa we gitu Dari datangan gitu. Ada di kecilina. wah nyeta kalau panggung musik kang haji begitu mah bahaya urang gitu iya itu saya tah putra urang kumakang jeung kang haji budak kaduna istiwana berjanji tos ngajaskeun wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di'ayadaihi alal ardi rabi ar-rasau ila sama'il aliyah mu'miyam bidhalika rabai ila sudadihi wa wa musyirin al-adab al-adikoni ala sairil bariyah wa annahu habla bi sunnati ba'uhu wa sajaya aduh dia berjanji cair edan asli kehari cair berjanji Rasulullah begitu lahir ke muka dunia terus ngajelaskan ayat kita berjanji wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa diayadai ala adrabi rasawila sama'il aliyah ayat kharaja min bati ummihi begitu keluar tina paturangan ibuna wa diayadai Rasulullah adalah wa diayadai melapakkan dua telapak tangan karena bumi wadi ayadai rofi arrasau lajeng tos melapakkan dua telapak tangan nyengkatkeun mastaka makan subhanallah makasana musyiran ila rifati qadihi ala sairil bariyah tingkah isyarat kana luhur martabat derajatna Rasulullah sampai mengatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyira la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah Rasulullah keisimannya baru saja lahir ke muka dunia jauh tebih jeung para putra urang sadaya. Allahu akbar. Bahkan sepuh pada waktu harita usum halado ngantangan teh solokan saraat wahangan saraat ciburi garing kontan wahangan carayan solokan carayan cibuni oplak-oplakan subhanallah pada waktu harita orang kafir majusi nu ibadah kana sana bahkan asal 2000 tahun teu pernah barengan urang mah hajat si anu cenah euy geureuseuna teu parum-parum tirupeuti nya sohor orang kafir majusi mah 2000 tahun da teu pernah barengan tapi betul lahir Rasul kontan hantakna barengan eta sunnet nu 2000 tahun teu pernah barengan subhanallah luar biasa ada aja luar biasa bahkan pada harita medona sapi moni barang kontan lahir Rasul medoma marontok sapi moni marontok susuna nalana tempat montok sama deh di mana-mana montok pasti susuna ner kan bilangnya boga rapat kadang-kadang kulit nanti wae kudu na ibu-ibulan subhanallah wa bihamdi ini dia bahkan orang-orang munafikin orang-orang musyrikin mementingkan apekong berhala betul pada waktu hari kasih lalu beragam apekong berhala kalau tangkring ke pangeran mau kejar huluna mau patong huluna Allah ke pangeran menang lagi pangeran istiwanya ahli istiwa subhanallah
mata kujage kahisiran Muhammadun basarun laisa kal basari Muhammad teh jalmi tapi teu pertos jalmi Muhammad teh biasa tapi luar biasa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kamana jalan ka Jogja kaditu ka Parigwetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami indung kepala lindung aki-aki ngalabelut kaduhung abdi kaduhung boga salaki geburut ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami salawe 25 angkacang napariu awewe zaman ayeuna beungeut herang kuno kau ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami papanjaran ngalak belut kaji guha pae oge teu panasaran sebuah gelut jeung eta si goblok mah Nanti kita mah tuh kan? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kaditu ka Parigwetan kaditu ka panggilingan dasar minantu rada edan nyitu hage ditampilingan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami aduh diam berikut cair kares kembangan ora jamu batu daya kolot hari hees hayang jeung ora pasna tuh mah jeung kolot ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami kini dina jublak baju beremenang apet nini rada geblek rek dibelum kalah nyung kita panasin semua dia tuna lakon eta we tangis dua jalur kawangkong wah sok moal deh kang geus dah hadirin mahsyarul muslimin rahimahullah diiring-iringi warga lingkungan kampung Kebon Karet dina ieu wengi tasakur kanu kagungan sabab lamun urang teu syukur nu hadir di lokasi pribumina luar lokasi di dieu hadir ke tempat
masing termasuk ieu sadayana urang syukur kana babuanan. Nya kunaon numutkeun panandika si Hasan Basri. Si Hasan Basri itu adalah anahu min akabir tabi'in dina saparina kegedean tabi'in. Genep perkara termasuk ruksak hati jelema. Aya kabutuhan deui. Ari hati kana di mana ya di luar debatnya. Berarti lamun ruksak hati, ruksak jeroan. Yang penyakit bisa kapangi, kadang-kadang tidak pangi, kadang-kadang rongseng. Beda jeung luar, ya haji, beda jeung luar. Di antawisna waya kuluna rizqallahi wala yashkuruna. Waya kuluna pada ngadalah harja majama rizqallahi kana rezeki di Allah tapi wala yashkuruna tidak syukur Allah. Kumaha ngan syukur? Ijra'ul aqdo bi mardotillah ngaberjalankeun anggahota dua panangan dua sampean dua sansa dua tepil dina jalan dipikari Allah ku Allah sapertos di ieu lokasi kampung kebon karet ngayakeun peringatan takdir hadir kurang ti kulon ti wetan ti kilu ti kaler ka lokasi mapahkeun dua sampean nepatkeun dua panangan ngupingkeun dua cepil ningalikeun dua soca. Mudah-mudahan masih termasuk syukur kan kabur. Ulah sampai terkena ruksak hati. Dosa ya. Nomor kedua, wa izlahul mal pihak ngaberjalan harta dina jalan dipikari Allah. Nah, kita ngaberjalan harta sebuah mau muludan, rajaban, bikin masjid, madrasah, pesantren. Nah, iya syukurkan kabungan. Oke, manggih rezeki, ngelaksanakeun akikah yang tadi di aus, cenah dua dipotong di dieu, hiji di mah tiap di kemanakeun. Di debak dia nya, tadi bagi-bagi terus sing walata. Kita berenang tiduan, nu yang domba anak berinya, tiduan itu yang berdoa deh. Nah, kunaon cenah apa ijol akdo sabab laun dicekal kurang can kubuh ijol akdo nya sebuah encang kubuh tingkau lagi nggak kalau cekal kurang tapi nu tos jelas mah ya berakekah, ya berkurban, dia bermasjid, di mana eta tos jelas sebut saja. Mudah-mudahan sing jadi bekal akhirat. Amin. Itu kan kaca. Ulah ayeuna wungkul eka teh kudu manyang rajab eka. Aya kurban. Ulah ieu di bersangkut tahunan geus kurban teh. Karek kurban dua kali ini sohor. Tingali tuh ibu Kangjeng Nabi Adam ngalaksanakeun kurban 1000 kudu mangga. Astagfirullah. Ku onta 300 onta. Sapi 100 sapi. Allah. Tika kitu nya kan. Ulah kadang-kadang 2 tahun sakali ge geus sohor. Wadah dia wah ieu pikir kan. Nya keur naon ya berarti. Di janak ke sawah terus mawar alun di janak ke bumi di janak ke mobil janak ke di janak jeung buah bejana deui dangkal sawah panghadena pangadokna tapi ka wasiat jang oge jang kiai amang bisi disakeun maot lantan sawah dipikanya ku amang melok wayahna amang teh handi we napatan pangelok oh bejana tuh nu kan oh mana ieu ya saudara saya petak mangkang mungkeun mata tos ngajelaskeun hadis kursi
kudu meuli maneh kabeh ti kami surga kami ku harta kami. Oh betul, oh harta kami. Menurut kurang kami pemilik aya sawah teh, aya kalung teh, aya adis teh, aya domba teh, aya me teh, aya sapi teh eta. Teh nu Allah. Ngan urang we urang kampung sok digo gagah pek ngabangus teh. Sawah nu dewek, kalung nu dewek, imah nu dewek, moal kami nu dewek. Edan teu ngabangus. Garing deh kau. Yang kesempatan lamun urang loba mana meuli surga kami cek Allah bukan duit aya dengan keur pasantren aya dengan keur madrasah aya dengan keur masjid aya dengan keur fakir miskin aya dengan keur jatuh imah paling gerak biasa mana astagfirullahaladzim. Ieu mah lain kahayangan ubung-ubunge lobabana keurna kakang ngadakwa cek ari teh banda teh nipu urang nu katipu ku dunia. Ari kitu mah aya bulan lain katipu eta banda bakal nurungan. Banda nu diangkat. Mulai zaman kudu loba duit. Rek merete saking di mabalangsa. Aduh, musibah kedua. Musibah. Lena naon kang geus ngarti we. Kami sajam leuwih sing sireumeuh nya bibis we kitu urang. Oke ka rabeng gua teh we. Nah. Robang. Abang ulah modnya katuntung cek mah. Gagah mau balik wah witi rek katuntung acam lah. Kudu awal ngangkat naik. Nah. Sama tuh gua. Lagi itu nih. Oke, kita nanti. Ya Robbana, ya kan. Coba eta ayo panas teh we coba mungkinkeun. Ieu batur kita bisa eka. Ayo panas teh hate. Sugan hate teh awas ayeuna. Sidang karek kita kuat eka. Bulan Rajab. Ayam gitu kamu aduh nu hade mah kudu kitu ka rek nanya gini kakota tatangga edan sup restoran gepukan sapi sodok plak gepukan daging ayam plak sambelna mendok plak wah dah besda abuhulan untung cai ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kabuhulan tadi mah kita. Rengsek disusul ke cai. Ari kurang kakota ge kapaksa. Bubuhan kepentingan. Nampak tatangga dah ngaeda dengan. Hari urang teh buka duit. Coba hati urang tah. Di mana-mana buka duit. Awas aing kayak gitu. Itu tuh. Henteu. Oh kahaya. Kayak wami ini kahaya sama di bahasa kami teh. Aduh. Di akhirat oke batur nikmatan luar biasa ari ulah muka pira depan batur bisa aing gak bisa awas nukut ge malah anu kira-kira umur 7 bulan kebadak ke maraya nu kitu aya urang ge ka teh panas camplang nya kunaon cenah ya teu jelas dikomentarkeun ku Pak Kiai ha
sa'ruha bisarihi jilduha bijildihi lahmuha bilahmihi udmuha biudmihi. Gusti ieu bulu-buluna akekah atawa kurban masih ngajakeun tetebuskan dosa-dosa amang anu nugaskeun akekah. Gusti ieu kulit-kulitna akekah atawa kurban sing ngajakeun tetebuskan dosa-dosa amang anu nugaskeun akekah atawa kurban. Gusti ieu daging-daging akekah masih ngajakeun tetebuskan dosa-dosa amang anu nugaskeun kurban atawa akekah. Gusti ieu tulang-tulang akekah masih ngajakeun tetebuskan dosa-dosa tulang na amang anu nu ngalaksakeun akekah. Eta luar biasa Kang Haji deweka mata ko jelema ka tukang ngingu we nu kuntul yang kadu loma eka encan nyampang ka sebelum sing aja pake kurang Allah. Ulang marajun aya di harapan leutik erek kagun tema urang mah boga badot ieu aya anu panjang awakna hade kanukna wah ya pilu itu kagaliangan anu putet Allah Akbar nyamplang ya lakon nyampangkeun asli kang ieu lakon teh lain itu nupang hadena nupang badanna lantaran kerbekel urang kerbahan urang nu bakal ngaleburkan dosa urang dosa na kulit urang dosa na bulu urang dosa na daging urang dosa ke tulang-tulang urang asyhadu alla ieu moga kakutet leuheun kutet putih rasakeun ieu teh tukang ngeueun beuleuh ka batur kutet sia mah ini henteu asusan gadah nu mereka harus anu kitu aja mah teh kan anu kitu aja mah teh enggak bisa betul tiba-tiba masyarakat mehencan nyamplang untuk pegawai nu diome duit Allah Akbar ieu mah kawalat nu mereka iya sampai gitu semesta waya kuna rizqallahi wa la yashkurun jalma-jalma padana adalah harkana pirang-pirang rezeki ti Allah tapi terekeun syukur ka Allah eta jalma teh jalma rusak kana hancur nunggukeun atur pangani ka sasabasi subhanallah. Ringo. Aduh. Dewi. Nyamana dari kita lah teh. Kang Haji hakikat nama Tuhan. Lain langsung bijaki para bejana. Maka Rasul geus ngajelaskeun Haji. Laisa hukum teh alus maneh kabeh mantau ka dunia jelema niakeun dunia tegasna teh dek usaha teh dek dagang teh dek tarik goreng ceuk Allah ceuk Rasul goreng hayo we cenah ibadah hayo salat aya waktuna wiridan aya waktuna toleransi Rasulullah apa ka umat kami bagi barakakan sahabat untuk bikin yang betul nak malikeun ngareng akar sini. Ada leuleus abdi baheula. Mata goreng. Di dieu kumaha? Toleransi. Teangan dunia tani teh dagang teh non wae teh. Beli kumaha Allah. Da kuala dikilan diusikeun dimalikeun dimautan, dihidupan ku Allah lain kitu syariat berjuang lehok mangkap kumaha Allah tapi kan gugusi astagfirullah kudu atuh syariat rek diingseukeun rek dicekek beubeutkeun rek diusap ku isu aman syariat urang berarti kita Allah berjuang wingi berjuang ka haji lah menekok tengah peuting deh ka rengsek ka hajud rengsek hadap
buka wakiah wa faqihatin kasiratin la maqatil wala maqatil wa furusi marfuah baca 16 wangsulan kretekeun cita-cita kahayang urang anu kagungan saring senang kretekeun cita-cita kahayang anu kagungan lajeng tulikeun eta wakiah teh satamakna itu ingat liar-liar orang ada camplang udah tipu-tipu lima putih ningan kapal isu hubung-hubungan HP halo assalamualaikum di mana bang abdi kayaknya 3 bulan karet cair ayo dengar beja anak widan gepuk di parak sak belakang hejo baru dibuat ini apa din kepuk dibuka TPS beda apa jual imarek nani imarek dana kumacara penting halak sakit tuh kumaha Allah mah dulu bahkan goreng tiga suge mantra kadunya lillah jiro ayo sholat ya waktunya ya lumis mampu mah barang ada angka aulia Allah pupujukan tidak naon hebat itu mampu kahiyunya demi mah betul mampu bojo mampu mah komo bojo jangan jual mah brai nemu katana berem bajuna bebeja brai nemu katana hejo bebeja brai nemu konet bebeja kumaha kamu bilang sakit setengah hari rumah. Benar teman hari yang lakukan aja. Umpama kurang mampu menunjukkan cara aulia Allah pun bagaimana? Kurang mampu mah. Kamu udah keluar kayu nama usum jajan. Rek sekolah mah pacis. Paling minim goceng. Terus lahor rek seragam pak mah cis goceng deui geus 10.000. Ningan kasma eka masih pak mah cis 5.000 tuh geus 12.000. Tutup ini berapa? Di mana aja tuh? Maka kali lewat tadi jaga berapa sok berjuang jangan. Raja sok ayah sok aja. 1 juta jadi 100 juta. 10 juta jadi 1 miliar. Allah bencana goblok. Saya pijit di ajenan, pijit di ustaz, pijit di ulama, pijit di rakyat, pijit goblok gawadur, penipu, togel. Nah, orang semua tinggal ke mereka. Bener lah, bilang barat mengumpul di dia ayah kayak video mati pura mereka. Oh, udah aku kan tah ieu mah. Bang ya wakeun ieu mah. Bener terbohong mah. Orang lagi bawa ikan kacau. Heeh. Leung kacau kadang belum bisa. Tidak tinggi itu saeueun di wali aja mereka. Ditanggung gitu tadi dia ge ngomong. Nah, tidak dilanjut dengan ngomong dia lagi. Salah kali. Benar tuh. Iya. Kalau bisa ngaji, kalau bisa dia. Teroran si Rasulullah benar tuh. Goreng maneh kabeh ninggalkeun dunia. Ayo we cenah wiridan ayo salat ayo waktuna. Walal akhirat di dunia. Jeung goreng deui cenah maneh. Ninggalkeun akhirat. Ayo kan dunia pas waktu itu. Waktu mingguan we ngajangkor nu jauh aya teh kitu kan ieu teh Allah atau kan we dikaji awak mingguan teh yang isu ieu teh ka sawah ngajangkor Allahu Akbar aya nu dewe teh lah mau deh kami salah apa Jadi suku tapi itu nyanyi aduh bahaya dah. Walal akhirata li dunia. Soho urusan akhirat kejar.
urusan dunia kejar gitu. Dah ke segala pun bidang teh urang kudu dunia. Malah fokus deui sampingan hari mah Kang. Da uing bage dunia mah sampingan terus terang. Nu asli mah uing pangade teh Kang Haji dipanggil ku atur kudu deukeut, kudu jauh hadir dipanggil. Lain hayang Kang mereka hayang du. Lain kagak rawah ti lawang teh. Hayang doa doa Kang Haji astagfirullah. Doa jadi duit. Hayang doa sing pada dikuatkeun iman Islam, sing dikuatkeun akidah, sing disolehkeun turunan, sing mah padanya iman Islam. Duit di bawah. Sampingan itu. Nah, sampingan. Makanya gua salah sangka apa? Uing salah hadirana panggilan. Lain hayang do. Lain deh kak hayang ketika bisa dumeheus. Kamu ini bisa dumeheus kan? Iya we nu hieu heula bener teu? Aduh coba pangeckeun sia ieu teh atuh bisa dumeheus. Eta dumeheus poe geus teh. Di dua biar di dumeheus. Da salah sangka duit ngomong. Makanya ulah disangka selalu kuring hadiran kana pengajian kemanapun lain hayang naon tapi hayang du lain eta useuh hayang duduran hayang duduran cok duduran abdi di dieu nang kareta Cianjur jalan ieu pek teh cences ban motor pantang geus nawa di deura teu ngopi gratis rokok kena asli we cair nu buah astagfirullah bener kan sawak banyak geureun wae talak aku da cair atuh mata asli nu duit itu pan ari geus dumeheus urang teu bisa asa jeung dulur satu turunan walaupun tiap kudu ina saagama teu bener teu sakeunah we pangi jeung Kang Haji nganteula anu bisa nyirikeun eta di mana Mang Jabri kami kita orang gitu nah pasti si Kang itu jeung kapeuing kumis kira batur nah pernah sering cirian Kang ya di dieu Pak selalu kontrakna pun wah ge sobat oh kabeh dieu kan kuring itu akrab na kitu tapi alhamdulillah ieu duit doang kok. Lalu goreng sangka kan, uing selalu hadir dipanggil kemanapun, kangen dieukeun lain hayangan hayang do, tahe wae geus senonoh mah terakhir sampingan duit wajar hayang duit. Sabeukeun kan hidup tanpa dunia sengsara, hidup tanpa agama durhaka, hidup tanpa cinta murah. Indahnya taman dengan bunga, indahnya manusia dengan budi. Waktu kelewat dijadikan pengalaman, waktu esok dijadikan pegangan, waktu sekarang dijadikan kenalan. Cair. Baik selamat. Ulah imah diholakeun, hayang duit. Goreng. Coba maksud jarah hayang naon. Oh, geus goreng eta niat we Kang Haji. Asli goreng niat eta. Uang bukan segalana. Kantun ka ini jarah pamijahan. Oh, jarah ayeuna ka Banten, jarah ka Cigeung, hayang duit gagal goblok. Sia langkah gagal. Ya kumaha catur pantesna kieu Kang Haji geus gede jarah ka makau mama gelar mama gentur Haji Kuno pamijahan ka ayeuna waris abdi Gusti oge mama hoyong diangkat murid mama sabar masih disehat
diri abdi maslahat dunia akhirat saroleh ayeuna bojo abdi pula putra putri abdi di abdi mama doa sakati mama oge di samping hayang diangkat murid atuh abdi dah hirup ke ujung bekal hirup teh sing lancar abdi saha nah pantes kana banus teh Ima duit ya. Parah. Deka mau kamari, ayo malah jarah, kamu aja deh kaki kuno. Saya lain duit, aja. Hayang diangkat ku ieu. Kersana ente itu aulia Allah. Kerwidan dia di luar hati kalau jauh kunci kalau kamar tutur ke pakai dibuka lawang so kajok ke sini Allah ya lu kan hari Allah kajok pan batu nak kumenta hanya bahasa berkadu itu ingat tinggi dan tujuan ada yang kenal hayang diangkat sayurnya coba ayo mawa pun lompat pribadi coba datang kali itu harus dipaki di warang kalbet dibuka lawan subhanallah maka kudu kabakar urang sadaya ngajar ilmu sebuah khususnya di lokasi kampung kebun karet maupun hadir ya Allah mudah sadaya si pada barokah amin anak putra si pada barokah amin ilmu si pada barokah amin nya ayah barokah itu ayah makanya sepusat ngaran barokah teh ziyadatun bil khair tambah-tambah kabar air tah ayah naon contoh awak kapir jindik tumaros ka Ibrahim bin Adham ya Ibrahim bin Adham barokah itu ada jawaban Ibrahim bin Adham barokah itu ada jadi contoh Ibrahim bin Adham contoh doma jeung anjing Kang Haji ari doma sok anak-anak sabaliji aya 2 hiji jika hidup langkahnya baiknya rek nanya ari anjing anak sabaliji berapa sok aya astagfirullah padahal mah rata-rata animannya 4, 5, genep sok aya ini 8 uping teh tapi datang ludan dipencit doma rajaban dipencit walimah ngeuleut anak dipencit rayagung mencit eueuh bijak jelema ngawinkeun anak mencit anjing barokah ini oh benar ya kurang saya tanya apa lagi itu jawab Ibrahim bin Adham li anal gonama tanam awalala karena sadar doang sok pereuna awal penting sok budak memeh subuh maka sok beberean jadi kita subuh doang ini dia turun sangka menangka barokahan turutkan seperti itu nah rengsek suat maghrib balik kalimat duhes mudah-mudahan jam 5 bahaya etama isa ketinggalan si doma ayah si bahaya doma lain gitu rengsek na tepan maghrib dan di maghrib ka isya karalami pas dua isya
langsung jam 8 setengah 8 sore. Nah, menang kau barokahan. Udah geus koki mending beda kan haji jam 2 jam 3 nyari ambil air wudu kadepruk tahajud kadepruk hajat dah kena asa hate teh repot. Jadi kosok itu tara ibu si bapak nyamplak jawab nanti si ibu lain kan caranya abdi mah cara ngajenan paling belum jam 12 hari itu aduh kudu awal puting bu gitu caranya jadinya dan poti piwa ibu kumacarana cokot pipi aruma sumputkeun pipi disumputkeun da ngombe HP ibu canak HP na dan ngamak-ngamak itu pandangkal seperti tadi gitu ke orang yang barokah ulang keluarga barokah anak pasti sedikit beli nah hati mau mikir walaupun ngamak itu terus gitu ya minang katakan ngomong HP dicumpul HP na jadi kasar nama kowe sumputkeun bakokna bakok sumputkeun anget tengah es kumaha carana sangkan teh eureun kalau bulan sok dipakean teh pempeng sakit teh kumaha sangkan teh eureun atuh impengan hebat diempengan mengandung rahasia anak kang insyaallah moal kabangsata nya kurang engke bangsa teh maling jejen teh curang kieu geus haesan euy cenah ieu pribumi pas aing mah kokong edah keur ngempeng eta orang pada kita ramis banget mikir 2 kali bahaya lompat kabur insyaallah budaknya jabrigannya kau bawa arek rumah aduh tah gitu mah wah cameta abdi pacar ogena cuma ngajengan pagate ngaringkung ku haeukeun bae ngaringkung teh kieu barang dahar we da keukeuh kudu berjuang pacar oge teh gaduh bojo abdi gaduh putra keun bae sing sobar we tuh tepok kuuk apa kuuk di mana aya kuuk di jerotan aya gejera kuuk bogang teu kumaha tuh montok kuuk montok usaha mah kada montok oh tapi montok nah kumaha urang boga salaki montok teu dek usaha boga majikan ge boga anak siap teu usaha kuuk isukan si kuuk ngageunya ayo ngaru dia sebut raya cenah ari-ari rumah pangati butuh menang kabarokahan teh pagaweana nyaring putih teu beurang molor batak wong mah loba gadang yuri anjing